Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Wilujeng enjing murang kali sadayana tepang di sarang Bapak nyata Bapak Muhammad Iqbal Gustiana. Kumaha hidup sadayana daramang? Alhamdulillah, mugi-mugi hidup sadaya senantiasa dipasihan kesehatannya. Amin. Murang kali sadaya tong hilap dina kaayaan menuju Covid ieu. Hidup sadaya kedah tetap semangat diajarna. Sarang hidup sadaya oge kedah ngagunakeun masker pami angkat-angkatan kaluar. Dina dinten ayeuna murang kali sadaya bade diajar basa Sunda nyaeta pangajaran genep ngeunaan endahna lemah cai. Dina pangajaran nyeulak ieu aya sababaraha kompetensi dasar anu kedah hidup capai. Nyaeta kompetensi dasar 3.6 memahami teks sajak tentang indahnya negeriku. Kompetensi dasar 4.6 membaca teks sajak tentang indahnya negeriku dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang benar. Artinya, tujuan pembelajaran bahasa Sunda di ayeuna hidup tiasa ngabaca sajak dengan lafal, intonasi, sareng ekspresi anu leres. Mangga langsung wae urang kawitan ya pembelajaran dina. Endahna lemah cai atanapi kaendahan tata Sunda. Cobi urang kali sadaya amati tingali gambar nu aya dina tayangan video ieu. Nah, urang kali sadaya di dieu aya gambar anu ngagambarkeun kaendahan alam tatar Sunda. Lemah cai urang teh kawentar endah tur subur. Komo tatar Sunda di Jawa Barat mah. Sapertos gambar nu aya dina video ieu, nyata di dieu aya gambar pesawahan. Ieu pesawahan teh aya di daerah Majalengka. Sareng gambar nu kadua ieu aya gambar curug anu caina endah. Sareng teu kabayang cobi tinggal herangna ieu cai. Kaendahan lemah cai urang teh kudu urang sami-sami piaranya urang sadayana. Nah, mangga urang ngajarkeun sapertos anu Bapak dicarioskeun di awal pembelajaran bahwa ayeuna hidup bade diajar ngeunaan sajak. Naon eta sajak? Sajak nyaeta karya sastra wangun ogeran atanapi puisi anu henteu pati kaiket ku aturan. Nah, dina sastra Sunda aya dua rupi puisi, nyaeta puisi anu isina mangrupa carita jeung puisi anu isina teh mangrupa carita. Nah, kanggo sajak ieu nyaeta kalebetna puisi anu teu mangrupa carita. Paham? Nah, lajengnya. Nah, di dieu aya sajak anu dina tatar Sunda. Mangga murang kali sadayana ngatoskeun di dieu Bapak bade maca sajak nyata di dina tatar Sunda dengan menggunakan lafal, intonasi, dan ekspresi anu leres. Nah, urang kawitan. Tatar Sunda. Gunungna ngalamun pawer. Dilandeuh sawah mayapyak. Walungan ngagenyas herang. Lahan subur tempat maktu.
Endah asri negeri kuring, rahmat pamasihan Gusti, sumber cai ngagolontor, malitkeun sakur kokotor, pek piara ulah lalawora, sangkan panjang mangpaatna salawasna. Mun urang teu mirosea, apan hukumna teh dosa. Mukena timbul mamalah, musibat di mana-mana. Sarakan gesan mumetah, Tatar Sunda sohor endah, tapi mun benih ruksak, geus tangtu matak balangsa. Sing iatna tulaten ngariksa, sangkan Sunda tetap dijaya, tapi kajaga. Nah, murah kali sadaya, dina sajak Tatar Sunda anu name Bapak dibaca, ieu sajak naritakeun endahna Tatar Sunda anu caina herang ngagenyas gunung-gunungna endah sarta alam di sekitarna anu masih asri. Eta alam teh tiasa rusak upami urang sebagai generasi penerus ngaruksak eta alam. Kumatak eta urang sebagai generasi penerus udah tetap ngajaga alam, sangkan alam Tatar Sunda terus kajaga kaendahanana. Nah, dina murang kali sadaya urang ngabedah sajak nu nembe atos dibacakeun. Nah, ieu terdapat sababaraha pada anu aya dina sajak nembe dibacakeun. Dia aya tilu pada, nyata pada kahiji mun urang teu merosea apan hukumna teh dosa, kena timbul mamalah, musibat di mana-mana. Anu jajaran eta disebutna pada. Dan kami di bedah di dia aya tilu pada anu terdapat dina potongan sajak nembe. Salesna sadayana sajak Tatar Sunda nembe teh terdapat genep pada sadayana. Nah, barangkali sadaya ayeuna urang ngabedah sajak dina segi sora. Sora dina sajak, sora panungtung dina sajak teh sok sararua. Cobi kita perhatoskeun sarakan gesan mata Tatar Sunda soho teh. Dina dua garis eta sora panungtung dina sajakna nyaeta sami, eta dipadu ku sora ah. Salajengna cobi perhatoskeun anu garis katilu sareng garis kaopat. Tapi lamun bener ruksak geus tangtu matak balangsa. Kamati pieu percaya cobi. Nah, nya dina garis katilu sareng kaopat ditangtu dipadukeun ku sora sah. Ngantos tinggi hidup ngantos ngeunaan materi sajak dina ayeuna nya. Ayeuna alhamdulillah atos aya atos dugi di akhir pembelajaran. Mugi-mugi dina pembelajaran ayeuna hidup biasa ngatos, biasa ngalegeukeun sareng biasa maca sajak di bumi hidup masing-masing. Ieu kanggo tugasna nyata hidup maca sajak anu judulna nyarasarakan di halaman 84. Tugasna hidup maca sajak teras divideokeun. Tong hilap tugasna dikampalkeun ka Google Classroom masing-masing. Paham? Kami paham atanapi pami aya patarosan nu kirang paham, mangga hidup tiasa taroskeun ka wali kelas hidup masing-masing.
Hatur nuhun kanggo sagala perhatosana. Dicekapkeun dugi sakieu pembelajaran dinten ayeuna. Mugi-mugi ilmu didugikeun ku Bapak ka hidap tiasa ditampi secara maksimal sareng titip di Bapak. Hidap senantiasa semangat belajarna. Mung sakitu ti Bapak dicekapkeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.